Allahu Allahu Allah. Tiga orang bertanya nahanya Gusti teh make jeung nyieun setan berarti handap keneh iman urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nafsu masih keneh handap berarti iman urang jeung keyakinan urang. Ketika orang bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun panyakit segala tugas bae disehatkeun kabeh berarti handap keneh iman urang. Ketika aya nu bertanya nahanya Gusti Allah teh make jeung nyieun nu sugih jeung nu susah tugas bae sugihkeun kabeh ulah make jeung anu susah handap keneh. Ai pangkat nu luhur bacara Kang Jara Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu teu pernah aya tawar menawar, teu pernah aya tu nyatanya. Sami'na wa ata'na. Cek Allah wajib urang makan, cek Allah haram teh masih keneh we nanya. Cek Allah kerinti haram masih na kunaon make diharamkeun nya. Pan urang teu boga duit aya dek meuli mah ngeuridit makan lumayan sanajan beda harga ge. Eta teh akan meureun padol Allah goblok padol Allah. Eta sakelas kiai eta ngomong kos kitu. Ih atuh geus teu daek sadar teh kieu. Oh teu meunang geus eta teu meunang. Masih kene diutak-utik keneh. Aju ceramah deui. Saha nu ngaharamkeun? Je dunia mah teh ku urang ieu diatur-atur lagi. Atuh ku urang diatur bae mah teh kunaon. Ini ja'ilun fil ardi khalifah bae. Dak ngadalil soekeun habak teh sungutna. Kiai make ngadalil. Sami'na wa ata'na. Berarti kan iman orang rata-rata handap. Justru orang kudu bersyukur ayana setan. Geus urang teh kabenerna mah kudu ngucapkeun alhamdulillahirabbil Gusti alhamdulillah aya setan teh. Sebab ku ayana setan jelema perang jeung setan menang diangkat jadi wali Allah. Tanpa aya setan moal aya wali atau wali kabeh. Kuduna mah urang ngatur nuhun. Gusti abdi bersyukur aya setan teh. Emang kunaon? Ngeunaheun abdi judi bae. Alhamdulillah. Tolol. Setan. Kulantaran urang mah meuranan jelema nu eleh ku setan teh. Embung aya setan teh. Hayang ngeunah we ibadah ka Gusti Allah tanpa aya peperangan moal bisa. Urang hidang-hudang ti peuting teh kudang nyaho ieu teh tahajud. Wa minal laili wa tahajjal bihi nafilatan lak asa aya ba'saka bu maqam mahmuda hayang boga maqam mahmud teh asa diharapkeun supaya boga maqam mahmud urang kudu tahajud nyaho tah urang teh nyaho beuh mantep jasa komo nu sok ceramah mah oh bisa kabatur tahajud besorangan mah ya tahajud maksakeun urang gudang jam 2 karena kudang doang ngecak anggal sini cak anggal sini indah deh enggak lama ntar jam 3 aja sini aja setan niupan ka dieu ka punduk tiis mata nu beuntat teh ku setan ditiup kurang digitu-gitu kan mata teh setan nyingkir kayak urang geus leupas begitu ditiup aya di jero hate mah jam 3 bae aduh orang udang teh ya Allah emang teu berat teh perjuangan eta berjuang ieu keur carita berjuang maksudna perang teh kos kitu teh perang bisi nyaritakeun perang jeung nafsu ku bahas tah kan urang kampung mah urang kampung nu teu mondok teu nyahoeun aya nu mara santren geus nyahoeun aya nu santren bangsa santri kiai ustad geus perang jeung nafsu teh nyahoeun ngan eleh bae ieu maksudnya perang jeung nafsu teh kumaha cenah kita eta perang jeung nafsu teh oh kos kitu
antara perintah Allah jeung kahayang nafsu urang menang nu mana? Sok kira mun ditanya ieu kabehan menang nu mana tak urang hudang jam 2 haju urang nyaho tahajud haju urang teh kitu digupayan tah ku anggel ditiupan ku setan lolobana menangan ka cai tahajud apa menangan nu ka anggel deui urang bohong burut sia sawas sia burut mah bahaya sia ayo ngomong deh sia tuh adieu aduh tadi ge sekolah ge di majelis ieu ngan hiji pembohong hiji terbukti kan atuh kula mal pati-pati ngomong sebenarnya mah ye atuh moal wani ngawuduk mun teu aya kalap nah ieu tah bentuk perang teh kos itu ngaranna bentuk perang teh kos itu waduh lain sambarang guys dimenangkan guys orang menang nah cak kiai ge perang handi hoyo lanjut wah akbar keur tahiyat la ilaha illallah setan mah terus bae tahiyat asyhadu an la ilaha illallah ditiupan urang kan teu nyaho setan di mana arahna teu salam tahajud pabajikana ge tahajud teu salam tahiyat potongan mana ya panjang amat Gusti Allah eta berat dah eta urang naon kitu perang ieu keur carita perang ya perang teh kos kitu tah perang jeung nafsu perang jeung musuh mah urang boga kabogoh aya nu hayangeun deui ka dinya haju bangonna teh itu ndek sliding ka urang padahal mah itu gendut urang leutik tetep itu hebat urang teh hebat tetep bae perang ngaranna ge sambarangan sia bener ge aing leutik tapi can puguh ye sia gede ge jerona mah can puguh ye bener ge aing leutik coba buka celana aing sia cuman mah lain tanaga kadinya goblok tah iya perang jeung nafsu teh gitu cuma keur caritakan loba nu teu nyahoan kumaha sih perang jeung nafsu nah eta ngaranna urang boga duit 100 juta kemudian aya pembangunan masjid ya sok panitia teh titipkeun ieu teh jangka sorga titipkeun jangka sorga heuh nya bener oge di pengajian gitu da tidak mata adam in kota malu illa min sadaqatin jariyatin ya sadaqah jariyah urang na paeh geus jadi tulang ditempelkan di majelis, di masjid, di musola, di pokoknya nempelkan di wakaf. Atau orang nangis es di jero kuburan jadi tulang belulang, tapi kan ngocor bae terus amal. Masya Allah, eta kan lain urang nu ngomongna kangjeng. Kangjeng taman nu ngomong naik kangjeng ngopan layantiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Berarti Allah. Nah, guys, percaya orang boga duit 100 juta. 9 juta ku yang dikemasjidkan ya 88 gitu 5 lah 5 bagi 2 guys 5 nges hitung 5 dompelan sekolah baheula mah dompel ngaranna dompelan hitung 5 juta guys dikemasjidkan geus berangkat dong pemajikan ka mana Kak ke masjid eta mau naon duit yang jariah berduit 5 juta bogana sabaraha 10 Kak pikir normalkeun emang kunaon itu kebutuhan orang kan baken masa 5 juta sih eta mah setan bungkelegan ngaranna setan bungkelegan tah ngaranna atuh sabaraha teh kebutuhan di urang mau butuh kena tuh masih pejalubaan ieu nya hadena siang ada kesehatan tolol pan urang ge sarua oh budak sarua jeung ketua MPR nya eta nah sabaraha tuh wajarna 1 juta bae sih urang sok ese oh tuh geus 1 juta nu tadi dadek 9 juta teh anu jangka masjid dibalikeun jadi 9 juta anu ka imah eta kos kitu eta kos hitungan kuari hitungan pilpres eta dibalik kan
Nah iya mah keur carita siapa sok aju iya dengekeun sama 9 juta nu jangka masjid kudu 9 juta dibalik. Masya Allah kalau pasang ngomong bae aing tah aing nang disia kene aing HP teu boga naon teu boga. Nah iya ngaranna perang jeung nafsu urang teh kos kitu tah. Masya Allah. Tapi lamun orang kuat mah 5 juta lah sudah 5 juta. Cek proyek anak ada mana? Masjid. Naon tuh? Jariah berduit 5 juta. Kak. Otak atuh pikir ka ulah 5 juta atuh jauh urang ngobak kabutuhan. Setan sia. Tungtung lama urang jariah pepegatan. Oh lu bener kabeh ge. Sing bisa orang tetap sing bisa mentak kudu nusa uyunan orang dikawin teh jeung pamajikan kudu anu sakupu abeh ngeunaheun sapagodos urang kan ngeunaheun ka eta duit sabaraha 10 juta Kak urang di dahar mah anggeus tah Kak maneh titipkeun ka masjid Kak. Masya Allah aduh aing teu salah aing boga pamajikan sia ye. Ya Allah cak batur jorek ge tapi horeng hate sia mulia. Masya Allah, tadi namanya ragu kawin jeung sia. Tapi ternyata orang ada waduh. Masya Allah, Masya Allah. Gas. Tak, eta ngeunaheun teh orang boga pamajikan kos gitu teh. Senang kana hate teh. Ya Allah, ya Rabbi. Berarti kan eta penasehat pribadi nu Gusti. Ngeunaheun urang teh. Ngeunaheun urang boga kadaharan naon kadaharan ka urang ngeunaheun di barang dahar ngeunah tetangga urang mau kan can puguh atuh matak naon bikin heula ka tetangga tah teu pamajikan kos kitu meangan coba ewe modal kitu ewe cewek orang rawa kidang Allah karim lolobana makan kos kitu Allah ya Bang. Nah iya kan nyaritakeun munafikin wah harap teh anggeus kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwah lamun cek ahli bilagah mah di dieu teh aya kaf teh meureunana nada tasbih wa adawat tasbih arba'ah ada tasbih teh aya 4 arkan tasbih aya 4 gitu hiji musabah 2 musabah beh 3 ada tasbih nomor kaopat wajah syibih paran di santri teh ngaji kos kitu pakar lalagaan ngaji kos kitu bisa ngaji lalagaan keneh lalagaan lah teh ngaji kecil lah pokoknya kitu arkanuhu arba'atu rukun tasbih daya 4 geus mana musabah beh jeung mana ada tasbih jeung mana wajah syibih engke diatur di dinya teh ada tasbih teh aya sabaraha rupa modelna ada tuh kafun mislu dan lain sebagainya kemudian wajah syibihna aya nu ditutur aya nu dipiceun jeung diatur sedemikian rupa eta ngaranna bab tasbih ieu geus sarua datang kalladzina min qablikum mana musyabahna jakap ma ada tasbih alladzina musyabah beh ai ieu musyabahna teu aya lebentak ahli tafsir nyieun carana macem-macem ngan urang mah terlalu macem-macem teuing teu meunang sebab nu keur diaji ku urang Jalalain geus atuh nuturkeun ieu bae padahal malah urang maca tafsir anu beda-beda di dieu mah antum ayyuhal munafiqun ta Imam Jalal nafsiran make antum na eueuh dina Qur'anna ditenden sebagai musyabahna ayyuhal munafiqun besi salah geus berarti musyabahna teh ya munafiqun antum maranjeun kabeh wahai para munafik percis kalladzina
kos jelema-jelema min qablikum sameme anjeun saha kafir eta bahasa percis teh bahasa dieu bahasa batur mah aranjeun kabeh wae mun bikin belek bahasa mana teh belek eta belek kos kafir nu baheula percis kos kafir memeh aranjeun kabeh kumaha eta kafir anu memeh anjeun teh kanu asyadminkum kuwatan leuwih sadis leuwih hebat kekuatanan wa aksara amwalan leuwih loba hartana kaya raya wa aulada jeung leuwih loba anakna kafir nu baheula teh karari itu pastamta'u bi khalaqihim maranehanana teh jeung kesenangan dirina we kekuatan aya di aing ngagunakeun kekuatan pake maksiat harta aya di aing gas wa aing pokona mah bakal dinikmati harta nu aing nangangan aing geus kumaha aing wae mabok heuli ku aing naon kahayang minuman pel jeung saja suntikan ayo kumaha aing bae awewe nu mana hayang nu putih beuli ku aing urang RRC hayang nu buade Turki kuari hayang nu buade Bangkung India ku aing dibeli Arab ku aing dibeli ayo sia hayang nu hideung ka negro aing beuli hayang nu hideung sawo mateng kaditu ke Baduy beuli ku aing kumaha aing bae henteu kudu ka luar negeri di Indonesia stok ambalaya stok apem teh loba di Indonesia hayang potongan kumaha apem buleud apem panjang ambalaya lain lalagan teu kudu ka hotel tah di juru imah tah di lapangan tah paranti urang lamun dekat ditu teh tah loba pabrik naon ngaranna tah siapa teh ngomong bodoh kawasan ya Allah ya Rabbi otak teh teu ngembang jasa teh budak Ai osok betul kudu isi ya tah tadi kawasan Masya Allah emang kula teh nyaho eta di kawasan Ambalaya berbagai kawasan dikontrakan emang lain tempat mesum kieu ulah suuzon sana kiai saha nu ngomong ulah suuzon saekeun sekuing suuzon je pan seueur kiai ko nyaho bae teh ka mamana ge pelakuna datang ke aing goblok je mana andeot ada apa mbak bagaimana tanggung jawabnya pan ka aing goblok sia nu bawa kalakuan aing nu teu tanggung jawab tolol meureun parengangan pelakuna orang pondok aduh ayo kumaha tuh aya sababaraha awewe anu dizinahan ku kiai nyaho pula naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik nyaho pula di daerah Sepatan aya kiai lillahi ta'ala nyahona awewena ceri nyaho ini fotonya Pak Kiai ya ilahi wau aduh kiai daerah Belaraja ya sarua sumpah kukula si awena sumpah dah mantak datang lantaran boga kasus-kasus anu lain serang kula murigak bulu lamun eta kamari nu diramekeun daerah istimewa Yogyakarta daerah pelajar Zararinah kuari SMA SMP jeung mahasiswa baheula mah henteu wajar Bandung Kota Kembang Zararinah masih wajar budak haju ayana di dinya lingkunganana haju karyawan wajar jauh ke indung bapak aya ge hai sia ulah ulin bae awas ya kudu balik tilok kali atuh komo ieu deui dilepas di indung bapana lepas di indung bapana ngontrak sorangan kumaha kahayang nyana pikir ku otak ngaji henteu jana urang ge nu ngaji bae lepas
Mun teh ngaji itu. Nu ngaji begek boro-boro budak orang kolot lepas. Lepas dunungan. Lepas. Kolot atuh ka budak. Komo budak. Dek teu lepas kumaha? Ayo bikin. Kuari merambah ke kiai. Ngan kiainya kiai hikmat ya maksud cerita. Eueuh kiai-kiai nu biasa. Lain guru kiai-kiai yayasan. Jipan cina kiai ngomong ke situ. Ih, awawena bebeja. Awawena di kumaha tuh. Masya Allah. Cak kiai tadi awawe kuno bebeja bae deui tolol. Jika aing makan asa ka bapanya na. Baik usapan. Ngusapan hatena ini mah. Esi mah birit tolol. Salah bae goblok. Nah hatena diusapan kitu naluna kena eureun teu mendek jeung sahabat kalakuan mah teu bagus eureun supaya wau ka Allah. Lantaran hirup dek naon tuh di dunia sakedeung kunaon pake kitu hara. Nah, dek dilunakeun eta. Nah, ieu nu baheula kafir-kafir teh asyadda minkum quwwatan. Leuwih dahsyat kekuatanana. Leuwih gagah, leuwih loba harta, leuwih wah anakna jeung keturunanana. Akibatna kafir-kafir nu bara heula teh pastamcau bi khalaqi sesenangan dengan bagian-bagian kaboga kemampunyana. Baheula teh kafir teh kos. Berarti kan orang lamun nyaritakeun baheula teh nyaritakeun sejarah. Baheula mah ke zaman Belanda. Beuh, dongeng mak kolot urang, bapak kolot urang. Di zaman Belanda masih abah di dieu teh geus dibejaan bakal aya penyerangan Belanda. Wah, ngeli tuh ka santri di ditu panting ngeli teh santri. Kolot urang dongeng kos kitu. Zaman baheula mah kiai teh dibunuh. Eta dongeng tah urang ngaran sejarah tah. Kok bisa dibunuh sih mak? Kiai sih dibunuh. Pan aya kiai kenil. Siapa tanya kan kiai kenil? Kiai kenil teh ya, kiai anu okosna maka urang ka rakyat horenganan ka ditu miluna. Kiai kenil dan ngaranna. Okos ka rakyat gitu ngobrol horenganan nyana mere informasi ka ditu. Bisa tuh kiai ditangkepan teh tah menang kiai kene. Eta kiai kenil baheula zaman Belanda, kuari mah leuwih parah. Orang nyaritakeun sejarah eta. Kiai nu sok laporan bae pan ka ditu kiai nu sok laporan bae ka ditu kiai anu. Padahal mah ngan sakadar dibere duit gelas sabaraha perak, baheula mah perak sen, baheula mah paling ge dibere susu bae, susu kedelai bae. Teh eta teh kos kitu teh tah ti baheula tah urang kajarita sejarah zaman Belanda teh kan kos kitu. Nah iya zaman kamari iya kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada. Tah zaman kamari iya urang cerita ieu kan berarti kan caritakeun memeh aranjeun. Kabelah ditu sejarah berarti kan urang teh kudu hafal sejarah. Kumaha ieu sejarah Indonesia zaman Belanda, zaman Jepang, nikah teh nikah. Zaman naon eta nikah? Nikah. Eta kan begitu. Gedoran. Cina eta gedoran sejarah ti kolot-kolot tanpa baca buku pan urang teh ya, teu bisa maca. Lu bisa maca onam pan baheula mah pan sekolah GSR. Teu bisa maca tuh baheula mah, tapi dongeng-dongengna urang didengekeun bae. Tah eta horenganan loba baheula teh kiai anu bangun pro ka masyarakat padahal mah pro ka Belanda. Ambalaya nanti kiai anu penyahoan sih ditangkap orang aya eta kenil tah mantak sih ada kuari ya kiai kenil di lembur orang saya kiai kenil eta besok lapor Masya Allah. Dan ada beberapa pengkhawatiran nah kumaha zaman Belanda sejarah ngaranna, kumaha zaman Jepang sejarah ngaranna, kumaha zaman Gedoran sejarah ngaranna.
sabaratus tahun ieu urang dijajah ngaranna sejarah kumaha ka ditu kumaha urang nyaritakeun Belanda ngajajah urang teh berabad-abad eta karena sejarah eta kakarak sejarah urang nyaritakeun sejarah Uzbekistan kumaha babari ja aya kitaban urang nyaritakeun sejarah Baghdad kumaha aya kitaban urang nyaritakeun Yerusalem kumaha sejarah urang hayang nyaho sosok Imam Ghazali bae bakal kabawa sababaraha negara bakal kabawa lahir di mana Imam Ghazali kusi ka mana ieu berangkat dalam rangka naon Imam Ghazali di Iran terus ka Baghdad terus ka Yerusalem terus ka Mekah kabawa tak kabeh basa masa nyana jeung dalam rangka-rangka nyana kabawa ngembang otak urang nyaritakeun Bung Karno bae Bung Karno bakal ngembang lahir di mana sekolahna di mana babaturanana saha bae unggal kabupaten loba jasa babaturanana para kiai malulu terus berjuang jeung saha jeung kumaha tujuan Bung Karno berjuang teh kumaha akur henteu jeung perjuangan urang zaman ayeuna sebagai penerus ngamerdekakeun nu sakitu hesena ieu neruskeunana leuwih hese kos ngabangun pondok pesantren bebari ngabangun asal duit tapi melestarikan pondok pesantren hese tah urang ngebangun pondok pesantren babari asal duit jual sawah atau naon bisa dek tapi melestarikanana bapana teu aya ilu teu aya pesantren eta hese melestarikan nah ieu sejarah sok urang bacaan sejarah di lembur urang teh aya kokolot kubatah waktu hirup kokol di daerah adu teh aya tabak eta karena sejarah nah ieu teh keur nyaritakeun sejarah munafik teh saja orang munafik teh horenganan nuturkeun jelema-jelema nu baraheula kafir-kafir ketika orang nyaritakeun kafir weh anjeun teh wahai munafiqun alladzina min qablikum seperti kafir-kafir nu maneh bae kana sadda minkum kuatan tuh nomor hijina Firaun kunaon hajokos Firaun sia tuh Namrud kunaon hajokos Namrud tah eta sejarah ngaranna ya toh belah dieuna kunaon hajokos Abu Jahal sia kunaon kos Abu Lahab sia eta sejarah ngaranna maca kurang sejarah horenganan kalladzina min qabli baheula teh loba kafir-kafir semau gue kekuatan aya di aing kagagahan aya di aing harta aya di aing jabatan aya di aing misalna keur boga jabatan anak aya di aing anak buah aya di aing konco-konco aya di aing hirup kumaha aing bae digambarkeun ku Gusti Allah kafir nu baraheula teh seperti eta pastamtau bi khalaqihim senangan nyana ku bagian-bagian nyana mabok terus bae zina terus bae dahar kumaha kadaek manehanana kendaraan jeung sajabana geus aturan-aturan deuleu sejarah kafir-kafir nu baraheula tuh Firaun tuh Namrud belah dieuna tuh Abu Jahal tuh Abu Lahab jang urang belah dieuna tak kenil-kenil tah kiai-kiai tah besok bulak-balik ade bulak-balik nyaho comot bulak-balik comot besar tidak ada tah udah boleh jadi kos gitu si ada urang menyaritakeun jawara tuh jawara zaman eta mah deui duana si eta pang jawarana pokona nyana mah saho kadua gaplok nyana mah geus tah eta ngaranna urang buka sejarah tuh kan itu baheula anjeun teh wahai para munafikin persis kos kafir-kafir memeh anjeun bae boga kagagahan leuwih dahsyat tibatan anjeun hartana leuwih loba tibatan aranjeun anak buah jeung anakna leuwih loba tibatan anjeun boga kekuatan segala rupa aya di manana maranehanana teh senang-senang dengan bagian-bagianan kunaon atuh maneh teh fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqi aranjeun teh sesenangna hei munafik dengan bagian-bagian anjeun kaboga anjeun sakumaha sesenanganna kafir-kafir nu memeh anjeun dengan bagian-bagian kunaon haju nuturkeun maneh wa khuttum anjeun asup dina kabatilan bahkan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi kunaon asup ka dieu sarua nu baheula ge baheula kafir teh
Firaun musuh jeung Kangjeng Nabi Musa, Namrud musuh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selanjutnya setiap nabi musuh nabi terus baik kiai kuari teh boroga musuh sarua baik wa khudtum fil batil wa ta'ni fil nabi anjeun terus silulup asup nulir ti beda jeung silulup dina kabatilan jeung nyaci baki terhadap Kangjeng. Masya Allah kena dia khadu percis kos dubara heula bae kos kitu kunaon haja percis kitu marana teh wae munafik. Nah munafik anu nyarupaan ka para kafirin padahal mah kafir boga kakuatan leuwih dasar maneh mah can sabaraha. Kafir mah leuwih hartana pohara jasa maneh mah can sabaraha. Kafir nu bara heula teh leuwih loba anakna jeung anak buahna maneh mah can sabaraha. Nu bara heula jeung maneh ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wabah lebur amal-amal di dunia lebur hilang jabatan anak dengan mati atau hilang kekayaan anak dengan dimiskinkan ku Gusti Allah atau hilang kegagahan anak lantaran dicabut ku Allah tanagana. Deuleu ku urang loba nu kamari ieu ulah wakal belah ditu loba jasa nu gagah zaman kamari ieu mobilna mentereng imah mentereng pamajikanana pohara kuari lempang ge di papa setrau setrau gana haha saha eta bos anu mana kagagahanana mana hartana mana jabatan anak desa etik jenderal di papa desa etik letnan di papa desa etik bos ngecek nu kamari ieu nyana asa aing hirupna desa etik kuari ngomong geus ngacai bae ngacai geus aya di dieu di irung ngacai di ceuling ngacai teh lain ngacai cule ngaranna daya sejarah kalladzi khad ulaika habitat amalu di dunia hancur pagaweanana habitat amaluhum kehancuran geus paeh mah jelas di dunia paeh atau dicabut kekayaan miskin atau dicabut kekuatan jeung kagagahanana hina dicabut harismana dhaif. Allah Maha Kawasa teu saeutik nu gagah jadi lemah anu kaya jadi miskin. Wow teu saeutik Maha Kawasa Allah saksikeun ku mata urang. Mun jelema asa aing mun kukurang dicaritakeun mah seputar urang mah ti Jati ka Pasar Kemis terus ka Cikupa terus ka Sepatan emang teu saeutik emang naon kitu garana henteu loba kitu jelema nu gagah tatadina kuari hancur-hancuran anu tatadina asa aing kuari geus eueuh naonan sok randapan geurang ulah jauh-jauh sakitu teh heula. Nah ieu mah keur carita munafik sarua jeung kafir nu bara heula hancur di dunia. Ulah eta kiai bae kiai dicabut elmuna anu asa aing tatadina ye pinter aya di aing ye hebat itu aya di aing dalil naon aya di aing hayo punyana pake abrut-abrutan babarengan jeung pamarentah ye didalilan itu didalilan haram ge masih keneh didalilan keneh bae nu hina mah nu bodoh mah nu bodoh maling doang teu make dalil tapi nu pinter mah pan maling make dalil atuh make dalil maling ikeur carita nu pinter mah deuk maling ge deuk maling masih kena qala Allah taala eta deuk maling kos kiai deuk neangan dunia wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam eta orangan deuk neangan amplop goblok teh kiai eta make qala Nabi atuh komo polisi kan ahli hukum eta korupsi make dihukuman segala batur mah anu teu salah dihukum aya nyana nu korupsi teh ieu keur carita fakta dibalik khutum fil batil wa ta'ni fil nabi kalladzi khad awas sangeunahna nyana awas sabaraha kapten sabaraha letnan sabaraha jenderal ngusruk di dunia keneh encan dimaotan ku Gusti Allah teu kudu disebutkeun kula mah inget zaman abah bae zaman abah aya hiji hakim muriang di Jakarta putungna gendut
juk minta dilayat kula bilu ka ditu bener tah hakim beuteung masyaallah teu akur jeung awak watu budaya jasa beuteung heran kula lagi kos balon abah membantu bisa kukumaha kira abah tuh hati da zahir kitu bae tuh gobrol eta abah bangan nganasehatan bae aya sakabah teh meureun manan ge boga pagawean Pak Hakim ye anu Allah bendueun aya nya ceurik eta ceurik ngaku jana malah anu beres cenah ai hakim apa kiai je kaluar ti sugutnya kaluar ti sugutnya terus cerita maot akhirnya maot ngan hayang dilayat heula bae eta kan bahasa kos gitu malaya cenah nu jujur hakim kiai kula geus amanat ka anak kula ka incu kula jadi hakim aya polisi anu geus amanat bae ka anak incu ulah jadi polisi moal beres aya kiai henteu amanat mah ngan haju manehanana nyakolakeun anak berarti teh kaduhu aya jadi kiai henteu aya wasiat dengan anak teh di pasantrenkeun di sakola teh ge sarua keneh sarua jeung wasiat ulah jadi kiai hese ka duit cek cenah teh sakola bae sial da kiai masyaallah la iya habitat amaluhum fid dunya tidak akan terbuka ta mata hatena teh blak bae cuma keur cerita kiai bae geus urang mah hirup teh ulah hese-hese ngaji ibadah geus tah moal kebal di alam dunia tah teu tah sebelangkos kitu tah sia sekolahnya supaya dan dindun ngomong doang dan dindun geus teh di dan dindun ke maksudna mah supaya dunyana bagus jang berjuang akhirat teh hebat ja Kangjeng Nabi ge cenah ngadoa robbana atina fid dunya sok aju ngadalil kiai mah tolol aja robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar cenah ge kiai mah goblok tah deuk pasantrenkeun anak bae kudu make robbana atina heula ieu kan dalil karana tah awas di dunia dicabutan ku Gusti Allah kiai kurang kumaha ilmu na cabut nu daek ngaraji kanyana bahkan nyana ge aya kiai make celana pendek sakit kiai di Tangerang ngapanggih ku kula make celana pendek sakit kiai bukan ditanya kiai deregeuna mah malah ngabalieu saknya rusak atuh aing malah atuh padahal atuh masalah terus kan dicabut ku Gusti Allah ieu tah ulaika habitat amaluhum fid dunya keur carita eta jelema-jelema teh dihancurkeun pagaweana dilebur pagaweana fid dunya di dunia keneh carana dileungitkeun kagagahanana kakuatanana cabut ku Gusti Allah hartana cabut ku Gusti Allah kitu anak buahna inanya habitat amaluhum fid dunya wal akhirah atuh di akhirat mah geus jelas jasa habitat amaluhum naonan neraka hancur-hancuran di dunia hancur di akhirat hancur ulaika humul khasirun dah eta jelema kafir-kafir nu baraheula teh jelema nu rugi ku harita nuturkeun ku munafik sarua anjeun teu sabaraha kakayaan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha kekuatan dibandingkeun jeung nu baraheula anjeun teu sabaraha anak buah dibandingkeun jeung nu baraheula nu baraheula sakitu gagahna aya di nyana segala di nyana hancur dunia jeung akhirat atuh komo sia leuwih handap tibatan nu baraheula leuwih hancur sia mah na ieu urang ulah haju neuleuh ka pagawean jelema-jelema munafik sejarah nu dijelaskeun di Al-Qur'an jelas urang mah sejarah nu kamari ieu bae sejarah bangsa Indonesia sok bukaan deui ku urang perjuangan nenek moyang urang nu diseret nu ditembak nu kena murtil terus anu ngalanjutkeun perjuanganana datangkah terjadi kemerdekaan setelah merdeka kumaha ieu teh tujuan maksud leluhur urang ngamerdekakeun negara Indonesia teh terus dan selanjutnya baca ku urang sejarah jeung sejarah tah lamun urang baca sejarah perjuangan kiai datang ka mana baheula kemudian perjuangan jenderal datang ka kumaha baheula baheula teh aya nu hirup teh jelas aya nu hirup dua kaki ka dieu nincak ka dieu nincak kuari ge sarua mah kos kitu ilah baca sejarah ieu keur carita munafik teh horenganan okos kafir nu baraheula
nuturkeunnya asup dina kabatilan mencaci maki terhadap Kangjeng Nabi. Atuh nu bara heula sakitu kuat gagah jeung hebat teh halal hancur atuh kok ieu. Urang ulah jadi hancur. Mudah-mudahan urang ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nagara urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Politikus-politikus urang mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah. Para pembesar-pembesar mudah-mudahan ditangtayunan ku Gusti Allah sehingga negara Indonesia negara anu jujur, adil, ulah aya huru-hara, aman tanpa aya keributan-keributan. Bi barakati ummul Quran Al-Fatihah. Allah